Sampurasun. Dina danget ayeuna urang medar ngeunaan ngalarapkeun rarangkeun N atanapi nasal. Tah ieu materi teh kaasup kana materi bab 2 keneh. Nyaeta dina subbab pangjembar basa. Hayu atuh urang dikawitan wae. Tah tapi sateu acan urang kana materi naon si ari rarangkeun nasal teh. Aya sabaraha anu kaasup kana rarangkeun nasal teh. Cik ayeuna mah urang titenan wae kalimah ieu dihandapnya urang titenan heula contohna. Anu kahiji aya Neng Yati keur nulis surat cinta. Anu kadua Bu Guru nuju nyebor kekembangan di buruan sakola. Tah dina kalimah kahiji aya kecap nulis. Ari kecap nulis teh asal kecapna tina tulis. Di rarangkenan nasal N jadi nulis. Ya. Jadi rarangkeun nasal teh nyaeta ayana parobahan harti atau parobahan kecap dina unggal hurufna. Contohna ari tulis. Tulis beda hartina jeung nulis. Ari nulis mah kaasup kana kecap pagawean. Jika tulis kaca 80 hiji dina buku paket bahasa Sunda. Jeung Neng Yati keur nulis surat cinta. Nulis mah nyaeta kecap pagawean. Ari tulis mah juga bisa oge disebut karena kecap parentah oge gitunya. Tah terus aya dina kalimah kadua aya kecap nyebor. Ari nyebor teh nyaeta asal kecapna dina cebor. Cebor ditambah rarangkeun nasal N jadi nyebor. Kartos cik atuh ayeuna urang paluruh deui materina. Jadi dina bahasa Sunda teh rarangkeun nasal teh bisa ngararangkenan alomop. Alomop nu aya genep huruf. Aya N, M, nga, nge, en, jeung tah ieu tah contohna dihandap. A few moments later. Contohna dina kecap nasal N aya tah kecap asal tulisnya nu bieu tos Ibu dijelaskeun. Jadi nulis. Asal kecap baca di rarangkeun nasal M jadi maca. Asal kecapna wayang di rarangkeunan nga jadi ngawayang. Asal kecapna bor di rarangkeunan nge jadi ngebor. Asal kecapna cebor di rarangkeunan N jadi nyebor. Asal kecapna kumbah di rarangkeunan eng jadi ngumbah. Tah ieu teh salian ti ayana parobahan kecap, ayana oge parobahan harti. Nu asalna di dieu aya kecap benda, aya kata benda, jadi aya kecap pagawean. Jadi kabehna jadi kecap pagawean, jadi nulis, maca, ngawayang, ngebor, nyebor, ngumbah itu kaasup kana kecap pagawean. Tah terus dina rarangkeun nasal ge cirina ayana peleburan huruf. Nyaeta contohna tulis kan dina nasalan N jadi nulis. Tah ieu teh aya perubahan huruf atau leungitna huruf T diganti ku nasal N. Ieu oge sami baca di leungit B-na jadi maca soalna asup kana rarangkeun nasal M. Ibu naha atuh ieu mah wayang ditambah rarangkeun nga nyahan wena benteu leungit kusabab rarangkeun nasalna ditungtungna aya huruf vokalan. Tah ieu ya aya huruf vokalan nga, ieu aya huruf vokalan E. Ieu mah A, tungtungna teh ieu mah E. Henteu leungit ngawayang, ngebor. Ieu mah kan nu teu aya huruf vokalan leungit anggar C-na, K-na jadi nyebor, jadi ngumbah. Ya, jadi lamun anu teu aya tungtung vokalan di akhir hurufna nyaeta ayana pemusnahan atau leungitna awal huruf anu mimiti kecapna. Ya, kan ieu leungit. Ieu mah teu leungit kusabab di tunggungna aya huruf vokalna. Cik ari huruf vokal bahasa Sunda teh aya sabaraha hiji? Aya 7. Nyaeta aya A, aya I, U, E, O, E jeung E. Jadi bedana huruf vokal Indonesia jeung bahasa Sunda mah ari bahasa Sunda mah aya 5 huruf vokal nya A I U E O. Ari bahasa Sunda mah aya A I U E O E E ditambihannya 2 huruf vokal. Kartos upami kartos mangga hidup paluruh deui dugikeun ka paham engke hidup isian tugasna anu ku Ibu tos disayogikeun.
Tah hatur nuhun atunya mugia ieu materi teh manfaat kanggo hidup jaga maluruh karena kebahasaan bahasa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.